Sakali deui. Anu ngajawab didoakeun sing panjang yuswa. Nu boga hutang sing lunas. Bayar leuwih amin amin. Jadi bayar mah lunas. Jadi we kapanggih boga hutang sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kapanggih halus teu tanahan. Tinggal nyawa HP juga noh aya kuota da eueuh. Marupana teu katempok nya noh. Tuh arek gitu. Aduh. Lagi di pengajian, Bro. Kayak itu mah nepak wae sirah tinggal gitu. Aduh, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu abwabal khairat wa nusrata ala tahsilil fadilat. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi a'immatis thiqat. Nah, iya tenang aja Ustaz di antara alhamdulillah. Tong ada enggak kalau. Ya, sebelah ada dua anak majuri. Gelas kosong, susu kasar nenek. Ngomong sing lemes. Susu. Wah segitu, meureun hareukeun urang teh kena nyusu. Sing lemes aing arios teh. Wah sen punten teu aya kene kopi nenek. Lah contoh. Kopi susu bae biasa. Ka mana we tuh anjing mah urang dan mimitina ge ngacabruk ngiluan. Kancana tadi tas di Garut, abdi kita eleh tas di Tasik. Bener. Kudu nama ayeuna teh abdi teh kasupa. Baju geus dirikidah bawa koper. Dipikir-pikir naon aing kasupa ngomong eueuh bener tadi ieu. Nah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tah urang teh ayeuna dina wengi ayeuna da geus jam 11 ayeuna mah urang ngajina urang diberebetkeun. Geus jam 11 ieu jam 11 di teh nabi mah jam 11 teh geus pareuh. Tah ayeuna teh urang teh dina raraga ayeuna teh lebet kana sasi Rajab. Dina sasi Rajab aya hiji peristiwa nu sakitu istimewana nu tadi dibahas eutik teh nyaeta Isra. What is the Isra? Ayo jawab. Ayo jawab. Keur matiung nyengsol cika jawab sih lain. Naon Isra? Lempangnya ba indit eta teh Isra. Ari Mi'raj naik Mi'raj teh ka abdi Isra tadi di bumi gitu ka ditu Isra nabi ka dieu teh Mi'raj ka dieu kana kursi. Nah panganten mah geus Mi'raj jadi kita ge meureunan dan kada penting sapa panganten teh. Begitu kan geus. Jadi Isra Mi'raj. Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram? Ayo, di mana? Ayo. Cikno. Oh, Cikno. Pokoknya mah eta we lah Masjidil Haram. Nabi ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa naik ke ditu ka Sidratul Muntaha. Ngan urang moal ngobrolkeun masalah Isra Mi'raj junjunan dados bukuh mantenana nama jalmi mulia. Urang we salaku umat anu hayang menang syafaat mantenanana urang ge kudu sarua ngiluan Isra Mi'raj kudu ngiluan Isra kudu ngiluan Isra sakali deui. Amin. Karek dibawa 3 kali ge ngulahe. Cari tanah yang kawin kan cia. Karek 3 kali geus ngulahe. Aing kancam.
Tuh tinggal Mang Dadang mereka mana dia tuh. Riuh, ngaji terlalu baik iklan. Kudu naik Isra. Mi'raj. Nah Isra teh. Indit angkat. Mi'raj teh. Naik. Indit ka mana jang urang? Da moro-moro ka Masjidil Aqsa atuh urang mah. Ka Cicaheum teh. Ongkos urang. Oh deh, kumaha tuh? Indit ka mana urang? Urang mah angkat ka pangaosan Senenan Salasaan Rebon. Beda itu Kang Bang Embok mah apal. Aya dia Bang Embok. Sebentar eueuh. Da ketorkeun ka Bang Embok yang dikeresakeun teh mari kita semua berdoa semoga rezeki kita dibarokahkan oleh Allah. Nah ari sia. Kesini kita teh Pak. Gusti aduh. Dan buru-buru nyumput teh. Nang ieu mah mudah-mudahan dia masih lunas. Nyumput amin ka Pangi. Boga hutang sia. Graisak. Dan diteun abdi mah nu ngokojoan kana Bang Embok teh ibu-ibu tukang pengajian. Diteun abdi mah. Di dia pada mual ngaraku maksud teh. Bae mah urang ngaji mah. Tak cocok cenah Ustaz teh tinggal di matak ngeunah kudu teh cocok terus Ustaz bahas lah tuman lah. Sok ngirit wae pamajikan teh tara bebeja kitu bapak-bapak. Jeung ibu-ibu malah tong dionang deui Ustaz nu kieu mah kitu nya. Isra Mi'raj urang kudu mapaina ka mana urang mah inditna ka pangaosan aya pangaosan di ditu poe Senin disebutna Senenan poe Jumaahan poe Sabtu lamun ngajina bulan mulu disebutna tah kitu atuh juga catahar wae ngajina bulan Rajab disebutna pinter hate katingali berarti geus dahar saeutik itu HP teh sakuan heula anu kira rek chattingan unggul kecuali rek mata urang pek jadi kudu urang mah kudu naik Isra Mi'raj teh kumaha sing daek angkat ka mana jalan ke Jogja ka ditu ka Paliwatan cek si anu sayang urang rek tuh kemana jalan ke surga. Nah itu dia F1 nggak kebalik terus mereka mayar wae kaditu kapangaosan kaditu bening si dan unggul jadi lamun hayang ka surga kudu remen indit kapangaosan lamun jalma euteuk kapangaosan insyaallah hirupna bakal manfaat sakala rupa karasa nikmat beda jeung jalma nu tara data kapangaosan otakna bakal pakusut bibirna loba camberut unggal poe beuki hila ka Allah itu kumaha istilah baru kana nu ngaji tara gitu itu kapangi berarti saya mah tara ngaji. Anu ngaji mah dasar sok kitu teh. Sing babangan ngaji bapak ustad ngaji ibu lurah nu boga hutang bayar lain ngaji wae hayo rek kumaha lunasna tuh boga hutang ngaji ahli jadi mah boga hutang bayar boga hutang ngaji aduh aing gede edan gitu kumaha kita. Jadi kudu naik Isra teh nyaba lamun Rasul mati Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang mah kapangaosan tong beda-beda aya ustad nu leuleus wae aya ustad nu heuras wae aya keun bae eta kudu urang aya ustad anu di modal kieu patuta ieu teh lain pinter ieu teh ngeri sirah bae rupa-rupa boga gaya masing-masing tuturkeun bae anu mun ustad pasea urang mah tong ngiluan komo ngawasitan mah montong itu guru urang iya guru urang
urang gitu. Lain pinuh teh pengajian teh ustad di luar teh. Ari ustad di dinya menepi ka carowokan heula pengajian teh. Waktos parantos nunjukeun kamu dua. Mangga diantos ka ibu-ibu kumargi pangaosan tos bade dikawitan. Cek ibu-ibu teh nembal bari gagaro teh. Bosan aing mah danu ngajina ge sia. Astagfirullahaladzim. Aya nu kitu aya? Astagfirullah. Sugan teh dinten abdi hungkul. Padahal mah kabeh urang hirup teu leupas di ustad, sok teu leupas di kiai. Betul apa betul? Ngalamar nu di teang bapak, ngawin ke nu di teang eta bapak, 4 bulan bapak. Nu hamil euy bapak ustad kumaha pan 4 bulan kumaha sih? Manya bapak ustad kudu 4 bulan. Ah ieu mah geus ngahina deui bae. Abongna beuteung urang gede berarti 4 bulan. Sakulah lieur di dieu mah. Ustad teh hamil 4 bulan. Ya Allah. Nu 4 bulan mah nu hamil euy bapak ustad. Sakulah lieur di dieu mah. Tuh siapa mah karek seuri, mana mah karek ngerti deh. Ganti kartuna tuh, kau tadi simpati di mana? Mungkin gitu mah seuri teh bari purun, ieu teh beunta usah saha sia. Salawatan heula. Ma'assalam fi amani saykhana Allahu rabbir rabbir ruhina. Ayo urang videoan batur, iraha urang di video ku batur nya. Nya dalam deui kepanggih sia ceci. Nya ho HP lagi lunas ya. Balikan deui. Jadi urang teh kudu Isra daek Mi'raj, hayang Mi'raj kudu naik Isra ini heula ka kalayangan heula ka mana heula, karek Mi'raj, Mi'raj hayang Isra mung pan kieu terus pan. Kudu naik Isra carana Isra didinya mah pek ngaguru urang ka mana-mana. Ya ilmu Allah teh dititipkeun ka saha bae hambana. Urang
teu nya tong ditingali cangkang kapung-kapung lulus tuyuk eta nu dijabah doana gitu tong ditingali sorban ngagober buat eta mah reregan buat tong ditempok janggot kapanjang can karuhan soleh nya saha wae rek galak mah rek lulus mah asal didinya gudangna ilmu kuruan urang ulah poho make adab gitu sing daek jawab atuh sing daek ngaji ngaos ngaji sami keneh eta pangaosna sabaraha ieu mah awis bisa make diajul eta pangajina sabaraha mahal ieu mah dina di Madinah teh pangaos pangaji sami keneh jadi jalma nu ibit ka pangaosan mah eta jalma nu beung gitu ya urang pindah lagi hakim jualan ke alhamdulillah meskipun jam sekarang sudah larut tapi jamaah tidak surut ya alhamdulillah di dia yakinnya mencari nikah ya kasihan ketinggalan baru hari ini masih sendiri terus ajak gandengan masa lu enggak ngabejaan dia nu di dia ya mah khusus lah nu jomblo hoyong tereh ketemu jodohnya gak wah jomblo sebetulnya mah hanya telah tunggul sinyal teh wa khalaqnakum azwaja itu baca Al-Qur'an deh Allah nyiptakeun makhlukna pasangan senok jeung karpuh pacul jeung nya diselieur deui sering mah kabeh ge pasangan dia ngebedaan bisi aya nu di dieu nu masih kena jomblo ya kupingkeun tapi AA mau ngasih 3 resep ya buat kalian yang belum ketemu jodoh 3 yang pertama kalian harus rajin upayakan harus rajin ikhtiaran betul apa tidak? Betul. Lanjut yang kedua adalah kalian harus rajin ngadoa ya Allah gitu kamu bari leweh mah baca keterangan lamun doa hayang diijabah kudu bari husuk bari leweh bari leweh ku indung maneh ke maneh menta bari leweh mah dicarekan bari ceurik maksudna pan aya nu sakalina ieu mah nepikeun ka aing mah aral-aral teh baca ustaz cenah doa teh yang dijawab pun bari leweh jadi akalana teh mah bari ngadoa teh ngahaja ngadoana teh ngadeuketan pantok darawe suku teh dikitukeun kana pantok bari jeung kieu bendera teh langsung kan ku budak teh dikitukeun dicablokeun ya Allah malaikat teh datang atuh bari kieu kasihan belai wal kan bingkong kusia si amal lewe satelengku husu tapi cokor kapepet bantok aya nu kitu aya nah begitu lagi segala rupa aya kieu mah percintaan mau tulus dengan jodoh urang dia teh pang-pangna itu tuh ibu negara ngilu pang-pangna mah alhamdulillah goreng-goreng dikeresakeun ku Gusti baheula mah hayang-hayang mah dikeramah model kieu ayeuna mah tuh moal beuting tapi keluar dan dua baliknya untung udah yakin alhamdulillah ngimpi-ngimpi kudu asup TV baheula mah ditawaran asup TV ge mau mati mah bener sebenarnya nu ngalamar SCTI SCTP mau ku abdi tolak naon sababna awak gede atau ayam TV leutik nya tong hayang we kudu asup TV geus gelo teh wae wah subuh pas rek adan subuh rek sahan ulah lajong nage nya teu bae sakitu ge asup alhamdulillah terus balikan deui urang teh Isra Miraj urang teh kudu daek nyaba kudu daek ngaji ka ditu ikhtiaran ka ditu usahaan naon nu kurang di urang kurang di urang teh urang teh emosi wae babari leweh babari eleh dikoroyok ku masalah leweh dikoroyok ku pikiran leweh kitu teangan guru nu kuat teh oh urang teh kurang kuat melekna teangan nu jago pikirna kitu
salah. Begitu ngaku goreng batu. Ya, kami. Kurang Sunda pada gitu tuh kalau aya nu kaluhuran we enggeus ka digoreng, lain didukung. Gitu. Ieu mah di ditu, ieu mah di ditu naon ngaranna teh dampit gitu. Ulah gitu, eta teh tina naon, tina alatan urang anu teu mampu, urang elmuna sok ngaji teh sakalian gitu. Gitu teh jeung kakek bari ka mana tuh patono. Oh kabayun mangga. Kuncina di paling luhurnya pilih-pilih. Gitu sok dadah heula kana kamera gitu we deui. Dadah. Aya jelema nu kieu di dieu nya. Ngan beda Isra Mi'raj teh hese kacida dan ngahalangan ge opat rupa perkara sabaraha cenah. Oh, opat sabaraha cenah. 5 ieu mah mana masuk beruk teh sabaraha cenah. Opat. Hiji dunya. Aduh. Pamasa aturan mangga. Hapunten abdi tarik teuing. Mohon mangga. Disebut teh bukan lakon we. Ngomong ke mana wae mah. Balikan deui hiji dunya. Loba jalma nu hese mi'rajna teu tulus naikna derajatna mungguh Allah ku pedah hiji. Kabobodo kudunya ari dunya mazada ala qadril hajat leuwih dina bubutuh sapopoena. Naon teh pake lu balik di atuh daerah mana hati. Kan bae nu ceurik mah urang atuh nah paling asup kana koran. Cumariam. Hiji dunya alatan dunya da teu saeutik atuh jelema nu pasea. Gara-gara dunya dulur jadi batur jadi dulur gara-garana dunya malah maloba nu kieu ari nu boga dunya mah diondangna ge kondangan ge make plastik deui nya kandel tulisanna ge timbul nah da ita tangga mah teu boga dunya malah mah imahna ge katutup nya tadi ditu ieu mah ieu mah da teuing teu nyaho ya kitu dina diondangna ge kali-kali atuh ngariung ka dieu mantuan rumah wadah tuh geus beda kan teu boga dunya nya sok kajen sakumaha ganteng kajen sakumaha katalar Quran da kurang dunya mah teu pati gitu da jarang-jarang atuh jelema anu cinta pada pandangan pertama berakhir di pelaminan jarang teu ceuk can puguh jeung kabogohna kawin teh can puguh kajen kalah kumaha oge anger we nu dipika cinta mah geus ini balik kan nu dipika cinta kan gitu. Ngeunah we itu Ustaz ngora we paingan dililageun biasa Ustaz Panuri mah bagian heueuh ditinggalkeun balik saane balikan deui nepi ka mana bieu teh nepi kana balik si lain mah kana balik nepi ka mana bieu teh Nepi ka mana biasa Mariam? Dunya penting bukan dunya. Gitu. Tapi urang ulah leutik hate biasana jelema nu hadir ka pangajian teh jelema anu teu pati boga dunya biasana mah dan beunghar marek naon atuh. Dasare ge make AC atuh. TV teh sirikna di ruang makan aya di WC aya kan TV teh. Nya HP nepi ka 50 sigi pan disada kabeh nu naragi. Kitu nya. Urang pan dugia teh kunaon atuh susugana we kabeh oge nya. Gitu. Rata-rata nu hadir matak tadi sok didoakeun nu boga hutang sing lunas amin cenah kitu. Rata-rata jalma teu pati boga dunya da maraksakeun atuh. Sok motor ge direm dari sorana teh beda atuh kiridit cenah kitu. Beda jeung jalma nu boga dunya pantoke ditutupan teh pan goblok jeung kitu. Nya. Kita mudah-mudahan urang paksakeun si getol ngaos si getol ngaji Isra Mi'raj teh tadi insyaallah anu teu boga dunya insyaallah balik teh bakal boga dulur. Boga dunya wae atuh. Geus boga dulur insyaallah bakal loba
doa jadi karena duit duit baik Iji dunya nuka dua halangan kurang rek Isra Mi'raj teh rek nurutan Kangjeng Nabi teh hese pokona teh hiji dunya dua makhluk naon cenah makhluk ari makhluk teh sadaya damelan Gusti Allah loba bisa cok tak kurang-kurang jika panon ieu ningali jalan-jalan urang teh ka toko rek ka jasos ka mana ningali dia gamis nepi haluseun anu pokona mah moronyoy dan pokona mah sakedeung ada 2 bulan nih kan wae teh nya tapi kabaut geus salaki ieu teu gunang ditanya itu pan salaki urang mah sok ngadadak mesra pan ari di ka pasar teh der dicekelan leungeun teh da bisi ka mana wae urang sok kitu aja nya da abdi mah sok kitu gitu ngajeun jalan-jalan jeung pamajian teh sok dicekelan we da bisi tuwar-tawar ka mana wae bahaya di sebalanya gitu di cepengan tak makhluk anu jadi gogoda teh kurang-kurang jadi ibadah teh kapung-kapung lain batur pamajikan sorangan nya sok ayeuna ngaji beuting-beuting model kieu kan bisa jadi nu nyarek nama pamajikan ngaji we ayo nepi ka penting ngaji we waya kieu hees tuh ngaji we ayo ini kan usaha juga batur ngaji we anggar we da beas kudu dibeli saha eta teh makaning cenah cek keterangan awewe nupang solehna nupang bageurna nupang lungguhna sapoe sapeuting berarti 24 jam sabaraha kata nu bijil 20.000 kata eta nupang bageurna kabayang nu cerewet sok komo udang sare macam bijil pisan katana teh gracia pe awing jeuli tah Pantung si aya sakali mangsa mah bakat tiku aral salakina teh pamajikan teh nya murunan tuluy we di bareng mah hayu sayang cenah urang jalan-jalan dihareup aya sumur daral mureun da ngomong wae ngacapak we pamajikan teh diboboskeun ka sumur aing neangan deui cenah da pamajikan model kieu nah da teu fungsi lila atuh selang sababaraha pamajikan teh geus aya di luhur deui itu pan nepikeun ka ngahulang eta si ulama teh si ustad teh pan nyaho di jero sumur teh aya jin ampun-ampunan cek eta jin ampun cenah ieu teu kuat ku cerewetna pamajikan maneh teh tak diantarkeun deui ka dieu tah kata kudu bersyukur ka pamajikan cerewet teh alhamdulillah bukan budak geus lain jadi gogoda urang Isra Mi'raj teh hiji dunya nu kadua makhluk anu katilu nafsu nafsu sedangkan sararea boga nafsu ibadah wae make nafsu so taraweh mau HP ngaji mau HP OTW rakaat ke 23 nya begitu pan dunia teh imamna dikasih bener indah aya we kurang-kurang ya nafsu kurang-kurang buka baju alus kan hayang mah kaletet karena teu make seragam tapi ibu-ibu pengajian segitu banyak sok make seragam diuk koneng kabeh baju koneng kabeh mata sok resep diseplok ku batur teh koneng kabeh punten sakalina aya anu baju misah hiji teh pan kaletet tapi kok undur-unduran gitu cipikeun ka ewe masih ujud teh untuk kudu diseragam teh balik bebeja ka salakina bapana lihat teh aing mah pengajian teh pada ngajauhan pan antukna kumaha ceuk salakina ceuk aing ge tong ngaji deui cenah tuh laras aya nu kitu di dieu ulah makhluk nu katilu nafsu ari nafsu teu pandang bulu teu cicing dinu pinter teu cicing dinu bodoh nafsu mah teu dinu beunghar teu dinu susah nafsu mah kapeung-kapeung leuwih karat kapas eunteup kana sirahna ulama ka bawah nafsu mah gitu geus
puguh pancarwani di rumah tangga ketika gitu hari kagunaan bahwa nafsu ada hese uruna ge si eta nu eta hambura ka urang teh heula da urang mah salaki ke heulaanan kitu kan loba nu kitu da kahalangan ku nafsu aduh gitu pasti awe hayo gitu ringkang-ringkang aya mitoha buru-buru mal balik tutupan cenah kunci geus mal balik ieu mah geus kudu ngaluarkeun ongkos deui wae aya na kitu aya loba kitu teh Aparaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tatadhakkarun. Nah anjeun teu nempo jalma anu ibadahna teh kana kahayangna kana nafsuna gitu. Jadi ibadahna teh lain ka Gusti Allah tapi ibadah hati karena kahayang hayang diuluhkeun hayang dipuji hayang diturut gitu nya seueur anu kitu dan ibadah hati lain karena Allah tapi karena nuturkeun kahayangna salatku salatna lain ngabdi ka Allah hayang lunas hutangna hayang dihargaan ku baturna loba kitu loba. Naudzubillahi min luar mah ibadah cek sahibnotillah sakadari hadun nafsi bil maksiat dohirun jali katempo dina dosa mah nafsu teh bisa ningkahkeunana nya ge sarua hese tapi hadun nafsi bi taat batinun khofi nafsu dina ibadah eta teu katempo wal mudawatu ala ma yahfa so'abun ilaju hese ngubaranana hese loba panu kitu pedah teu kasebut ustadna pedah teu kasebut kiaina paut pedah teu kaalasan jatahna teu kabagian anuna goreng loba kitu loba naudzubillahi min sok ramal boa disukan kada yakin tu rawi ceuli teh hajat aya nu muji aya nu budi masa kabeh muji teh Allah ku perdagang hidung hiu dah geus moal sok disukan teh aya pipi kaserieunan pipi kaserion diomongkeun keneh aya galak diomongkeun keneh iya tapi mudah-mudahan urang mah sarerea sing bisa meresihan dia nafsu dari mana dipakai nafsu kerja pakai nafsu mana itu lajang hayang Isra Mi'raj teh tadi gogodana teh sabaraha hijieuna opat nu kahiji nu kadua nu katilu nu kaopat setan naon cenah tapi urang mah diajarkeun segala rupa ge ngadua laras sok lamun ngaduakeun nu kawin kumaha cenah Allahumma barik lana jadi pimarojak kana itu ari maneh da sakanyaho urang mah eta mah Allahumma barik lana mah eta mah da doa ieu doa kasurupan macam-macam aja doa kasurupan. Jadi mun aya kasurupan teh langsung we nya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar gitu. Jadi jurig teh dihuapkeun ku seleng mah. Tuturkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa jama'a samlana. Apal deh. Jadi supaya nyambung chemistry, you know chemistry? You know apa deh? Jadi kamu wali malam ini. Kalau gitu lah pokoknya. Jadi lebih kemana kita? Chemistry, soulmate. Jadi jarak
jarak jauh ge geus teu kudu jiga ayeuna pan kudu make HP bobogohan keneh mah nya. Kudu make HP. Udah sok, ya, udah makan belum? Gitu Pak. Bari kita beas teh. Nanya teh. Ya, salat tahajud yuk. Bari manehna teh disimut teh. Astagfirullahaladzim. Aya gitu aya. Da kolot baheula can zaman HP tapi panjang we jodoh teh tapi ka anak incuk tapi ka maneh garade juga kieu. Malah pan dijodohkeun kolot baheula. Da teleponan ge antik kolot baheula mah dina sekek. Sebangsa tinggal di perum aing dengan gitu kan. Masya Allah Gusti. Chemistry sarua. Jadi 3 kieu yo lamun geus tersambung mah chemistry na da eta atuh nu hese mah rumah tangga teh. Rumah tangga teh yang sakinah teh eta nu hese mah chemistry na, soulmate-na, pertalianana, samlana-na. Jadi kudu sarua erek minum mata abi tadi teu minum naon sabab si pamajikan teu manggih cai. Tuh. Betul apa betul? Setia bos, setia di rumah teh. Tukang son. Baca. Nah, tak kudu adil. Cenah keterangan gitu. Lamun lalaki rek dahar meunah. Kudu sarua pamajikan gimana? Metak lamun abdi mah lamun ngaos dar pamajikan teu dibawa erek dahar teh. Dahar we. Ngan sing inget lamun abdi misalkeun dahar pamajikan henteu salaki teh do. Heeh, metak sing kode we kan boga hajatan. Astagfirullahaladzim. Geus surudut deui wae tadi. Jadi sarua teh chemistry gitu. Jadi geus teu kudu dititah begitu. Jadi geus teu kudu ya. Cicing. Geus teu kudu kitu. Lamun chemistry geus nyambung mah salaki balik ya geus langsung Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultanan langsung. Allah ya Nabi salam. Marhaban ya marhaban. Mangacalik ya nurul aini dipencetkan. Aya gitu aja. Salaki datang di marhabaan. Oh, eta mah ngalamun ya. Ditawaran heula. Bade eueut naon. Asup kitu teh. Komo bisi hareudang dipanglaankeun kaos kaki teh. Sapatuna teh disimpenkeun. Tuluy we dipangnaheurkeun cai. Yang naon? Yang nyeblok beungeutna lain jang mandi. Tuluy we digusur suami teh ka mana? Ka cai digusur mah. Tuluy dikumaha? Diibakang. Nu komandian seuleung mah kulas kabeurit wae. Asap kitu tara. Tah, geus beres dimakan tuluy digusur, dibawa ka mana? Hah? Yang dibawa ka kamar wae. Kumaha ieu geus kuat yang dibawa ka kamar teh. Astagfirullahaladzim. Untung penembalan dibawa ka lapang ge dipoekeun. Ya Allah, jarang. Dalamun anu geus boga chemistry mah pamajikan oge bakal ngahargaan rek balanja rek ngiridit rek naon teh mikir 2 kali salaki aing nahan lapar papanasan luat leet kesam belaan teu ulut belaan teu ngopi ari aing mah sabeunana jajan teh cuk ditahan pamajikan anu geus chemistry na nyambung geus teu kudu dipapagahan sugan begini nah geus mah kitu hoyong boga pamajikan nu nurut hoyong akang pamajikan nu nurut bakari teangan we nu lolong nurut eta diceburkeun ka balong ge moal ngalawan kitu astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbana ya Karim jam sabaraha ieu teh jam 12 aduh masyaallah salamatullah kagok Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
deui cek tadi teh nabi teh dina bulan Rajab teh Isra Mi'raj da urang oge sarua kudu nurutan Isra kan Isra Mi'raj urang mah Isra nate kudu daek idit ka pangajian Mi'rajna kumaha kudu daek dikir kudu daek naik hate teh tadi itu tembus dimimiti dikir letah naik kana dikir kolbi naik kana dikir ruh naik dikir sir kopi apa kolab nafas gitu teh dan sebagainya gitu. Ayat surat naon teh dina Al-Qur'an innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi jangan munafik mah dikirna ge layan guruna illa qalila saeutik dikirna oge jarang ari loba nu nabi karek we dikir ya kaliru ya katipu ya kaliru ya katipu kapalina dititah maca kulhu titah maca kulhu 11 nah ustaz ieu mah aya madina kumaha kitu macana kulhu lain kulhu Allahu akbar jangan diurang kayaknya mata karambung kawin ka santri teh cek pajar teh can bisi di parpan kulhu fitnah teh teh nya di parpan kulhu jadi kurang udah brobil pala kali teh sakalian jeung Fatihah jeung Anas itu nya kulhu ngan pedah cek nu tadi teh urang teh serek Isra Mi'raj teh sabab bogodana Isra di cenah opat nu kahiji cakep kahiji nu kadua beri kemana Bang Dada? 11 bulan noka hiji noka dua noka tilu noka opat yang setan menyebut setan kau orang astagfirullah noka opat setan macak lamun urang maca Quran we maca Quran naon pangheulana nu dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu nih itu polanya teh dua kapat manam jupan kalau hok silik mah juga teu nyaho a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim entar komo jika kieu mah buban bari babna mubauna mubaina mubina biban babida kelohoknya karek nempok ada abi abu ada ibi ibu silanya kudu sakala bisa di jelema ya suri silanya nyawer ge kudu bisa kade nyawer enak nyawer kenapa kok deui sih kan ngapalkeun asupula dah hese atuh mah tukang nyawer hese kan sudah nasukan dir tangkal jengking, tangkal nangka, tangkal jengkol di astana jengking, bawa ayah oke, nu ngerengkol na jalan tangson sampai ke modal sebalikan deui. Jadi judul nama guru daek Isra teh ngaji jang urang mah guru daek ngaji dulu Mi'raj kumaha Mi'rajna sing daek zikir naon cenah zikir masuk zikir tah
ngomong bermurah. Non wae beli itu komo ayeuna keur meujeuhna naon PPKM kieu daripada loba ngomongkeun pamarentah mutu wau urang jeung pamarentah geus penting puasa ini baca wae di dinya salat duha gitu deh pulang-pulang jeung pemain ya gaji lada gaji teh balik yes gitu tah pek tadi satu tujuan bukolona naon cenah yaga hadroh cenah eueuh duit ada kitu Pak aku pulang ka ditu teh tanpa dendam karasa poe ieu ge aduh geus deui atuh matak jadi santri teh kudu beunghar teh mongkeun ngabantur jadi ustad teh mulah budak naon ieu jadi ngaji terus dikir terus ngaji terus dikir nah lamun urang ngaji turun kajen geus ngaji dikirna kajen geus kawin dikir ge turun insyaallah didinya bakal sakinah amin ya rabbal alamin bari dikir sugan bari kikieuan bari sasapu teh la ilaha illallah la ilaha insyaallah dicapak usaha kita mah loba dosa hoyong barokah hoyong rezeki melimpah hoyong rumah tangga sing sakinah bisi paseawan teu cukup ku angin omean yo eta hampura balik ti dieu ka salaki yo balik ti dieu teh cium tak kecrok tah tarangna salaki teh ganjaranana sarua jeung nyium hajar aswad ecep hajar aswad terang heeh nu di Mekah teh jauh mah duit teh kudu sabaraha juta coba kudu divaksin heula ih geus rau geus ka hajar aswad nu deukeut nu di jero imah da sarua hideung na eta oge 10 20 Bapak 20 iman power iman kasurupan ngaji teh balik ti dieu teh urang teh hade awewe lamun carekeun nu jadi salakina Allah ge benu lamun Allah geus benu teh kumaha hese rezeki jadi kudu ngalah rezeki na salaki jadi salaki bakal hese nya rezeki na teh saimah jadi salah nasa urang jadi mapai kabeh kita cocok Ustaz cocok tukang son mah pesenan tadi tukang son ka WA tadi nah jadi balik di dia meta hampura buru-buru masalah kita Bapak nyanggakeun sembah pangapaktos ka unjuk panjenengan bisa gitu bahasa biasa ya telah bisa ayeuna Bapak teh bade eueut naon bade susu atawa kopi bade ipak jong nenen mah keehang ngacaukeun aing mah jadi leungit deui sorak teh eta teh hese sia aya nyokot total eta teh balik jong nenen cenah tuh aduh geus deui aku orang Sunda ya kacau lah iklan we ngaji deui aduh balik bisa jadi urang teh Isra Mi'raj kudu daek Isra ini ka pangajian Mi'raj kudu daek li pikir mana bae bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nama mesare baca bismillah 20 hiji kali padanya aduh ulah salah dipapai hiji-hiji bismillahirrahmanirrahim bismillah dua hiji bismillah dua hiji bismillahirrahmanirrahim bismillah dulu ya alhamdulillah nanti apa Allahu Akbar nanti apa subhanallah nanti la ilaha illallah nanti astagfirullah sok biasakeun teh keur sasapu keur kumaha mulia astagfirullah kayak gitu tajong ge kitu ka biasa astagfirullahaladzim ya saha
meja cangkang cabut di dia. Tapi lamun kebiasaan kancing coplok geus ditajong teh anjing. Kacau. Aya nu kitu aya. Ulah. Sing loba nyebut ka Gusti Allah Mi'raj gitu. Urang mah Mi'rajna leuletikan we heula lah. Mi'rajna ku bibir we heula. Gitu. Dan bisa husuk juga batur mah pan alus dikirkan tapi kata eling nanaon batur mah la ilaha illallah urang mah can bisa juga lalaunan we urang la ilaha illallah sabaraha wae sing temen geunah nih sarikeun urang saha teh heula tadi padong meureun setan sing soleh jak amin aya di dieu sadayana sing soleh-solehah kadua anu ayeuna walimatul arusna mempelaina panganten pamuket panganten istrina sing sakinah mawadah. Dari boga lalakon ya. Kasih. Hoyong pinter hoyong. Hoyong beunghar hoyong sabar hate hoyong gampang katalar hoyong kuat puasa hoyong getol digawe hoyong buru-buru panggih jeung jodoh hoyong wiridkeun nya di imah mumpung bulan Rajab dijajah kabeh daek serius sok tuturkeun bismillahirrahmanirrahim kabeh ngomong kabeh bismillahirrahmanirrahim Allahumma kabeh lu ngomong balik deui Allahumma inni a'udzubika minal atuhda wal gumaha serius kumaha we nih ku batur mah ieu mah nyaon deulung jadi kosong ya tarik sorry mah sorry atuh mani ditahan neng sih jadi orang teh kudu Isra beda geus pas geus jam dari dia di kawalan saya lagi 60 200 ml bisa jam pas dia baca di muka ku adina betapa ngayang saya jadi ustaz mah di badan lagi cai beda jam talang botoklak paminang jauh aya kabeh ustaz mah mantap lamun ustaz rada telat mikir tapi gara-gara disuguhan astagfirullahaladzim saha panganten pameget teh nya si lain mah aya tulisanna mah mana Windi istrina teh mah Windi Widiawati Nendi Anugrah Rizki mantap kita di tengah na Ustaz Dede kudu dibaca karunya nu nyieuna ieu mah dalila gitu ngedit nu kieu teh laratin mahal deui wah iya anu kaset saha ya subhanallah ada di karkasan ya ya Allah itu nu dihandap saha itu aduh menika rantong gitu subhanallah geus geus dibaca pangaminankeun ku sadayana da rumah tangga teh hese boro-boro anu kakara panganten baru panganten bari ge hese kunaon sababna loba ustad kawin deui hese kawin teh jadi diajar deui kitu nya da abdi lamun kongang mah teu bisa mun bisa yang kawin deui ngan sion ngan ku abdi dibela boro-boro pangkat hati Nabi Adam we saya istrina teh Siti Hawa pinter dan Siti Hawa Nabi teh sieun ku bojona mah pancet istrina teh kunaon geuningan wah itunya atuh yung itu sok da eleh atuh kumis gede ge nya kitu nah tukang son gagah teh di dieu balik ka imah mah bapak asup budak nya abdi
abdi ge di dieu kade gagasan teh sorangeun deui balik ka imah di jiwir ku pamajikan teh mawa amplop mah. Tah kitu. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Kemana we aing ngaji mah? Cocok pangdoakeun kurang sadayana pamaminankeun mudah-mudahan ieu nu ngambah segera rumah tangga teh nyaeta Neng Windy sareng Kang Nendi sareng Kang Nendi mudah-mudahan rumah tangga nanti sing dugi nggak pakai truk itu. Amin kita tuh dia gawe saeutik loh amin kita tuh sing sakinah sing mawadah sing warohmah sing alakur sing lambat lamut sing loba budak tapi sing loba rezekina sing pikarasepeun indung bapakna sing jadi kabagjaan kabungahan kebanggaan tatanggana sing bisa mere maweh kanu susah nulung kanu butuh sing ulah daek ka Bang Embok. Amin atuh kitu. Nah lebah dinya mah tadi aminan. Ya aminan kusadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salata yubaraku lana biha fi amwalina wa yastaqimu biha ahwalana. Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma wa baraka fikuma fi khair. Allahumma ali baina wa baina kama labda baina Adam wa Hawa wa kama labda baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alabta baina sayyidina wa maulana Muhammadin wa Khadijah al-Kubra. Wassalatu wassalam bi adadi ma fil mila alaika wa alika ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna syari'an bi izzatillah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna khaira wal istiqamah bi jahi nabiyyika wa rasulika Muhammadin di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi syiadah wa bijahi nabiyillahil khidir alaihi salam fil istiqamah wa bijahi jami'il masyayyikhina min silsilah tariqah khadiriyah wa naqsabandiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.